Kumaha Eh, Akan naon Mas Ade? biasa we Pak RT. Mana kalebet Pak RT? Bayi ngudut mana ya? Teu naon Pak RT. Ngudut telanya. Gampang Pak RT. Alhamdulillah. Calik-calik Pak RT. Aduh. Kenaon ya? Biasa we Pak RT keur mencari inspirasi. Bayi mun isukan kurang diganggu ya. Aya naon Pak RT ieu teh? Itu Bisa rada luas kieu. nerek edaran gitu. Oh, Kerja bakti. waduh, Didinya tara kerja bakti. apa wae euy. Nah, gitu. Ayeuna kurang datang ka dia teh mere surat meh ente isukan kerja bakti. Aduh, euy. Erang sudah tangan ku RT mah. Aduh, itu jadwal teh padet ya teh. Nya Dan kumaha deui RT? isukan teh di kerja bakti, geus beres kerja bakti aya rapat di kantor RW. Waduh, Terus masalah posyandu, euy. saha ya? Pak RT nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. minum kopi tadi lang. Ngali air kopi sesa. Ai Pak RT dipanggieunkeun atuh sateh. Kebutuhan rumah. Orang kan saya mah. Besok yuk heula urang nyendeun kopi ke Pak RT karunya. Enak teh, tumben ka dia. Biasa ya kerja bakti ya, jelema tar kerja bakti ya, mata didatangan ku urang. Duh, orang lamun ngadengin kerja bakti teh langsung sa seputar seperang teh. Nah kata, Teuing we sa seperang we. didinya mah alasan wae. Jika embung kerja bakti, Ira isukan kerja bakti na. jam seberang? Aya meureun jam 8 mulainya. Naon konsumsina ieu? Nah, masalah konsumsi mengaliwat biasanya di urang mah gitu. Aduh, Mata kerja bakti, Mana, aya liwetan. Atur nuhun Mas Adi, atur nuhun. ngalewat. Ya teh padet urang teh isukan acara teh. Terus kerja bakti aya rapat deui di balai RW. Aduh, Bener aya pejabat mah nya pejabat pemerintah mah kieu nya. sibuk. Oh, Can keputing aya rapat deui. Masalah kurban dah. Oh, betul. Jadi panitia bagian unggas. Bagian Biasa kira. unggas sapi. siap. Urang sok teu paham bahasa Jawa teh euy. PT teh di mana asalna teh? Ya urang kan di Tegal. Tegal. Nah, isukan teh didinya kudu ngilu kerja bakti. Oh siap, siap. Iya lu. Ambil masalah padet Ya. padet ieu acara RT mana ya? RT 12. Nama teh 10. Perasaan urang ge RT 10 nya. Berarti orang salah. Gimana ya? Perasaan urang mah RT 10 nya deug ya. Tapi di dia nama teh untuk semua RT dari RT 10 sampai RT 12. Oh, kerja bakti gabungan. Gabungan. Orangnya kadidinya kan RT-na teh siap teh sanggup. Kudu nama RT urang Ya, ya menyebarkan kudu nama. saking ku alin jadi Mematahan ka urang eta pangbejakeun ka Mas Adi cenah. Tara urang gampang lah masalah gitu mah, masalah kerja bakti mah. Kalau datang kurang digedor kayak mana gitu. RT bisa. Siap. Kita pakai RT juga debt collector. Main gedor wae deui. Ya lain ya masalahnya padat jadwal orang liur di rumah gitu. Berarti Pak RT mah hebat ya. Udah teka urusnya Nah, jadi titiluan. pamajikan orang ibaratnya kayaknya ibaratnya pamajikan orang gawe di isu-isu Pemajikan gawe naon? eta di Pemda Gawe negeri? ya negeri Iya, sareng urang kan. Jadi ngilang pedok iya. orang geus di Sunda geus lila ya geus medok ieu bahasa Sundana urang ieu teh. Jadi ada aura jadi Oh, beunang oh. aura. Yang masalahnya tuh pusing saya Mas. Dicarekan di imah. Mas karek datang ke imah geus di deui wae cenah. Usaha. Ya anu ngagerowan lah, Mas anu ngagerowan ini tuh Kita dicarekanna usaha di mana? pamajikan Mas. Pemajikan cenah. Padahal duit dapur teu urang kumaha. Satunya halek mana teh? Suami takut istri keringan tangan. Ai urang mah lain cieun ku istri sebenarnya mah. Tapi Punya urang mah punya sebenarnya sebenarnya cieun. punya Beda bahasa anu sukses jeung anu nyaah. Nah, Udah bisa lah bedakeun eta teh nya. jadi beda tipis, beti, deug. Giliran urang keriweuh budak teu kacakal Mas. Hmm. Cakalan ku pamajikan batu aya. Coba. Tapi kan RT mah koneksina ke pemajikan warga mah teu naon meureun we.
Lamun aya ada ya apa-apa. Berarti budak teh nya kemana ya di mandian meureun nya susu teh. Pak RT teu sopan gitu. Astagfirullahaladzim. Didinya Mandian bisa. RT RT nya RT nya TKT nya RT. Ulah itu ka urang teh euy. Leucik-leucik ke RT. Ke RT teh. Pejabat daerah iki. Wah, bapak teh teu umum. Teu umum. Maksudnya Tingginya enggak umum. Nek lamun masalah tinggi badan iki urusan dewek ya. Aja ngungkit-ngungkit badan. Sampean tinggi-tinggi Soalnya koyo orang antenu. ngobrol teh kan kadang itu sejajar tetangga sama jangkungnya. nya Ya urang Anak malah itu engko cantol ilang. nah eta bagian urang sudah nempuk didinya. tunggu wae jadi ngaliti kotok. Aduh ya, orang keluarga Aduh, dari Pak RT, aduh punten Pak RT. Aduh punten Nuhun Pak. sewu, nuhun sewu, nuhun sewu. Kie ya. Para tahu kerja bakti, takut-takut pada ngebully RT itu. Daripada dibully ku istri, Ya itu. ini keluarga. Nah, paling deui kumaha Pak RT kumaha cenah istri teh di rumah teh kumaha. Waduh repot mas. Repot. Repot. Aduh. Aku kan dua sampingan bengkel-bengkel. Bengkel Oh, cilik-cilik. ya, lu ngapain kan hadap ya kan? Ya, saya kan ono reparasi, ono Hmm. sing tune up, ono Hmm. sing ganti oli, wah akeh macam-macam lah ya. Hmm. Sedangkan nang omah sibuk Berusaha. bojone dhewe kerja. Hmm. Jam piro itu? Jam piro deh. Jam berapa? Jam berapa? Jam sabaraha. Jam sabaraha. Bojoku mangkat kerja jam 6. Hmm. Jadi pas isu-isu kae ngerti ora bahasa Jawa? Ngerti, Wah, ngerti ya. lah. Ya siti-siti Ya, ya. Siti-siti yang ngerti. Jadi kieu ya. Ya, Nah, jadi kieu. Budak isuk-isuk erek sekolah urang nuli bu. Pamajikan kan geus kemandian. pamajikan geus masak untungnya teh. Oh. Namanya budak urang di mandian jam 5 panas diri. Namanya. Aku coba urang teh. Sorry ke dewek wae jadinya mau. Sejak Pak RT no jiwanya itu kan harusnya emang kan gagah. Gagah. Di rumah Tapi ge di rumah kuduna jadi nguyung kieu. Dia di rumah majikan mah. Nek warga kan beda maneh Mas. Oh, Beda deui lamun bahasa bahasa Sunda Sunda mah. Tentunya Eh. beda deui. namun di imamah orang teh kudu menghargai pemajikan. Hmm. Tapi di luar mah orang kudu dihargai. Nah itu sosok pejabat biasanya gitu. Tidak menutup kemungkinan pejabat yang lain itu mau balik itu di mana begini. Sarua jika udah Bapaknya juga habibi. Sieun ka pamajikan. Sieun ke pemajikan mah. Di luar we jika mau datang ke ieu jika ucin. Repot Mas, aduh Ya, ya. Pak RT. Ari cek ente kumaha? Nanti Mun salaki sieun ku pamajikan kumaha tah? ya lamun orang pribadi mah sebenarnya mah lain sieun lang. Emang tadi cek teh benar menghargai. Tapi ain tapi kan kayak sok-sok mandian budak, tapi kan ka masak, tapi kan ka budak kudu kasakau diaturkeun nya meureun masa kumaha gitu. Beda meureun gaji pamajikan nu ibadah meureunnya. Lain gitu, lamun disebut gede emang gedean urang sebenarnya. Gedean urang. Gaji RT menang orangnya, di usaha menang gitunya. Sapoe orang bisa 2 juta. Oh, beda abang Eta duit dapur nu leutik. Eta harus jadi masalah. Aduh, aing bingung ya malah euy. Tapi da loba ayeuna mah deuk nu kitu teh. Nyatanya jadi ketika misalnya pendapatan Besit ya. ya mangga Pak RT ditampi. Ketika pendapatan istri lebih besar daripada suami, istri teh merasa bahwa manehna bisa semena-mena kepada suami. Iya. Tapi itu jika nama Mas duit dapur kurang jika nama. Jika nama Tapi bisa jadi karena teu dididik Pak RT ku Pak RT na. ai dididik mah geus dididik. Leutik keneh Mas.
Oh ya, TK. Oh. SD, SMP. Terus Oh iya. dididik ke Pak RT. Oh iya. Pokoknya orang teh pamajikan nanti beneran leutik. Apa dididik leutik gitu deh. Anjing, Jadi pamajikan geus gede. terus gede. Pak RT leutik wae. Jalan aja tau orang. Gede-gede orang. Leutik bang. Dah ada Lu kudu layar. jadi RT wae disebut. Endi RT nih? Namun cek orang Sunda mah mana RT na di dieu teh jangan. Wah eta mah leutik kene. Cek leutik jadi RT cek ae kanan. Aduh aing. Tapi jadi inget cerita Mang Ibing nih Kang Ibing harita deh aya dina hiji kapal snaker ngararumpul. Ngararumpul jelema teh Pak RT nya. PT aya nu tilalap. Aya nu tilalap. Cenah rame kan. Itu tulungan, cenah sok tulungan. Oh, aya nu garaga jangkung badag. Caricing Pak RT. Sieun merenya Dah bisi tetelem manehna ge. Ai tepung silila, celeng teh aki-aki. Celeng Leutik. Heeh. Motor teh Gitu. Kajeleng teh nulungan. Kerewak merenya. Digerewak. Pas naik ka luhur. Ngaromong tah. Ki cenah meuni wanian hebat cenah. Naon bisa nulungan. Cicing cenah tong loba omong. Saha cenah ieu nu nyuntrungkeun. Efek pamajikan anak nu nyuntrungkeun. goblok itu orang mikir. Mun cenah pae Pak RT. Buat teuing Pak RT teh ku pamajikan teh kitu. Tapi itu kayak pemasukan orang mah setia. Oh setia. Nya orang kayaknya. Daripada sieun ditonton meureun nya. Ya, sieun kurang gue. Kabura ieu mah nya. Aduh. Bola lah ngarang-ngarang ya. Ketika teh kumaha deuk? Fenomena ieu teh memang aya deuk. Ya emang aja sih lain aya di loba mah kasana. Kasih si Kang Sule ge dijieun lagu napan Susis. Nya, Suami takut istri teh. betul. Kumaha eta laguna urang? Ai orang mah nya gitu, ai orang mah. Henteu teu. Henteu atuh. Henteu wani ka pamajikan. Lain wani lah. Naon tah ngaranna? Jadi kesana mah kurang kudu memposisikan teh di luhur. Kan orang kan sebagai imam. Biasanya kan gitu. Jadi orang anu memutuskan sesuatu. Padahal mah urang lamun di ieu mah salat ngimaman masalah Mas. Kumaha eta? Masjid salat mah jatelan di imam. Nya lamun kebenaran di imam kan repot urang budak loba coba rek kumaha coba. Urang sabarah? Tilu urang. Tilu. Letik-letik loba budak tahu. Pas kamari giliran aya budak nu kadua jeung katilu eta keur aya promo. Buy one get one. Kembang jadina. Kenapa budak urang sekolah kayak di dinya kumaha sih? Eta mah promo urang teh. Bener-bener. Riweuh didinya teh. Jadi lamun salat urang imaman di dinya oge gitu. Berarti mun ente mah pamajikan normal biasa. Lamun cek urang aya nuturkeun, Nuturkeun. urang aya nuturkeun bes. Nurut lah pamajikan selama tidak menyalahi aturan dina syariat Islam. Namun kitu urang edik nanya nya, ieu. Ketika dirinya kenang kering jika kieu, lamun ditelepon ku pamajikan balik moal. Ya moal atuh. Yakin eta yakin. Iya, oh, 100%. iya. Wah, Ente mah ieu lagi ada acara atau apa-apa. Berarti ente mah dibebaskeun lah gitu nya. Berarti jadinya Spencer. salah sahiji suami yang tidak diperhatikan sama istri kayak gitu. Jadi baik kali. Kan membela diri deh. Tadi ente geus nyerang ka Pak RT, nek ku Pak RT dibalik diserang. Ayo di abang mah diangkat kan nanyakeun, "Pah lagi di mana?" Oh, lagi sama teman-teman ngumpul. Soalnya naon tiap orang ka mana-mana kan di sok hayang ngendak Sherlock wah. Berarti kan mah Pah Sherlock. Oh, jadi apa? Oh, iya. ente dicumi-cumi di situ. Di mana cumi-cumi? Tukang pijet. Cumi-cumi. Yang itu atulah. Di mana itu? Itu apa? Oh, Pak Teman apa? Nah, ente apa? Nah, kan aku suka kerja bakti pegel-pegel ya. Rono mangga. Mas, pijet Mas. Bukan plus kan? Bukan Mas. Enak Mas. Mantap pokoknya. Ayo urang mah sok dibawa ka imah atau pijitna. Menang di bawah ya mah. Lelaki. Oh, enak. Orang ke coba lu cumi-cumi kali Mas. Oco. Kan jadi kumaha lamun dirinya ditelepon akhirnya balik sih akhirnya kumaha tahu. Taunya antuk.
Pak eta Bu RT mau nelpon Bu RT. Ayo. Da keur tugas Tugas apa? sekarang siapa? Apa? Masalah tugas masing-masing wis dibagi sebenarnya. Nek ono apa ya jenenge? Naon eta teh mun bahasa Sundana teh lamun ora gawe ora diganggu giliran teh. Giliran didinya keur gawe ora diganggu maneh gitu. Jika gitu lah orang. Jadi wis bagi-bagi tugas. Oh, jadi ulah silih ngaganggu ya nya. Wah, ulang ngaganggu wae Saya gitu. juga makhluk gaib, ini juga ganggu. Masalah suami kudu diluhur cek dirinya kurang selalu diluhur eta. Lamun dianak nah gitu masalahnya teh. Jadi lamun keur ieu teh berat teh pokona mama Sadeu. Baturan. Oh, baturan. Tanya sih deh. Heeh. Yang mah? Baturan ya. Padahal tadi ketinggalan ku urang. Mama cenah. yakin eta di baturana Balik. goblok sama sosis Rumah susis. jika nama sosis Ngomong ka wani sakudung orang bisa menyepetan RT tahu sosis Sadei. emang mas udah balik balik ya assalamualaikum Bu RT. orang buru-buru pokoknya mas Astagfirullahaladzim. Teu warga teu RT sarieun ku pamajikan. Mending urang di imah moal diteangan ku pamajikan.